teh kemana sih jauh-jauh ting mah? Hayu we darasaan belah dia tungke itu aya jelema orang nanyakeun we di ditu. Hayu atuh mang. Da di belah dia ku salah mangke we orang tanyakeun heula. Hayu. Assalamualaikum Pak, bade tumaros aya bumina pananya aduh nu paling ditu pas mana sih? Oh, tak, sama biasa. Nuhun. Kaki dulu ya pokoknya mah. Kaki dua ka belah dieu. Oh, kaki dulu terasa kayak itu. Oh di belah kidul cenah. Mana atuh apa teh mah? Nu mana ciri-ciri bumina mah? Mana mah nu aya ieu we bubuk didinya we. Bubuk warna naon teh bumina? Bubuk we kayak wiling. Ayo atuh urang teh. Ayo. Lihat yuk Kak. Siapa Tuh Mang atur nuhun nya. Pengen asup-asup aing kuota lebih sedikit Kampes kan Tumaros. Itu bumina Bahacim cenah. mohon Anu panarosan teh tanya beres kumaha aya peryogi ieu teh. mohon Aya peryogi. atusan nya si abang di Pekar Mohon. Pak mangga cara itu Pak siapa mana Di Hawu, di Hawu, jauh enak itu sama gitu. video itu si abah Baik. pasien Baik seorang, baik orang jadi. Wah, apa nih Bang Stella, Stella. Deket di sekarang, Bawa kemang aja. kemang ya apa dicai sip ke duitnya bagi dua Siap. kayaknya antosannya orang ya iya bisa Aduh iya aya peryogi Bah. cari katu Kayak pergi naon ini? Iya Bah aya peryogi mah nganter ya abdi ka dieu. Naon tah? Iya sok caritakeun. Iya bah. Anu ngendek-endek pantau teh nyalira gitu, bisa nyalira teh jadi endek-endek. Habis itu langsung lompat keluar kita bekas mungkisieun. sejenis Cik sugan itu. Ngaranna saha? Mid Berarti lahirna koe Kemis. tanyakan dulu lah Koe naon lain? modal Nah, kemis Kemisnya nyawa cara Kemis. Kemisnya berarti Kemis rebong. Dengan pada nagih. Sigan mun nagih hutang, sigan nagih pantau, debt collector sigan. duh misalnya debt collector bah lagi kita dah meninggal ngumput tuh lah Ngumpul sama Yurik asli. Yurik asli kumaha eta rupana bulet we bulet sudah hungkul Yurik juga nama. film susana oh iya sama teh Kalanya ya oyong ngampangan lah. Bangun tuh Bah. Mantannya Mana Bah? tadi terkadeukeun aduh eta budak Sanes tadi si Bahacim teh. Nu mana Bahacim? Oh nu ieu aduh. Ari Sugan teh nu tadi aduh punten Bah. mah Ari nu tadi saha? raka Oh, raka Ari Sugan teh. aduh Bahacim sama itu. meraka Oh. Nah, berarti peryogi kasih Abah. nya aduh Ari Sugan. abdi aku berkali tuh heulanya Amun atuh.
Teh ke mana? Bawa parukuyan ke dia. Kan minnya bah. Dia bawa. Naon kayak kadari teh. Ya biasa yang terang lah bah gitu dah. Itu di bumi yo anu ngendek-ngendek pantau itu sering anu nambongan. Hari tadi jadinya ngapalnya Nah hafal bah. apa tadi dia mah tuh iya tempatna. Oh tadi teh lu udah sekiat. Hari tadi ngarobrol naon baru dak teh. Nyarios Sugante Jadi Tambah. ya iya. si Aieu. Oplok teh. Mana lancuk manehna? Bukan Mana? mana? Keluar merenang. Geran ka dia gitu. Nya tuh, nya keluar. Coba siapa? Oh iya nu jadi dukun teh. Oplok teh. Siapa yang Karoplok. Di kurang supirnya. Dia teh. Oplok. Aduh, ngarubat wae. Oplok teh aduh. Ayeuna mah kieu tos we ieu aburkeun nya. Dibeungeutkeun we. Nya kulilingkeun ka imah 7 kuliling mah. bah, Manikeun we nya. bah. Nya aja atuh. Ya iya bah tuh. Nya Coba. nya Iya, mangga. kedik, Bang. Teu tau we sok tong. Nuhun atuh nya. Bah. Antu bah. Aduh, di- lah, Nya sok atuh. Hah? Ya. Ya. Boleh lah. Itu cerita teh si Ahmad teh. Tapi ini si Ahmad kemana ini? Tuh tadi ini. Oh, tadi teh pas siang papanak sareng abi, wa. Oh itu. Nya ayo ku abi diajak ka dieu teh. Ali mah nuju tara Laos gitu. Tapi tadi di karontekan itu bisa. Tah, tadi WA terakhir teh jeung abi kieu ngawe anak teh. Kumaha? Oh iya. Di rumah Saya sakit. di rumah sakit gini atuh naleng. Renovator satu beureun. Ya udah ke rumah sakit kaji covid. Kedua ngalongok pirak wae teu moal naon. Orang tidak Tadi kebaturannya gigi orang gitu, teh mau aja tadi pelajaran kurang gitu mau ngimpi naon ada ulah ka bawa impi buat yang kepikiran teh impian teh nya bisa gitu aduh. Naon teh jeung ngimpi teh ngompol Sembarangan di mana wae. bisa gitu. Karena kan cai ge aja jampeanana, tuang oge aja jampeanana. Itu ngimpi amit ngalah kudu nyanda. Jadi itu abi mah netik sahur cenah. Sahur si Ahmad teh nya teh nu impi teh nya ya nanar oge cenah kitu. Gara jeung ngimpi eta teh. Bisa gitunya kalau Ahmad kan anak di rumah sakit kan cari ngobrol nggak nanya kan gitu. Orang sama hiji